LDR salah seji istilah nu di jalanan dina hubungan percintaan. Nyaeta dimana si awewe jeung si lalakina cicing di tempat anu berbeda, kapisah ku jarak nu matak nyieun kangen anu kacida. Unggal poe ukur bisa chattingan jeung teleponan, tapi gara-gara kemajuan zaman, alhamdulillah jadi bisa video callan. Tapi eta lain jaminan bahwa LDRan bisa mulus mun di jalanan. Karena saat LDRan, urang teu apal naon nu dilakukan ku pasangan. Tong boro LDRan, nu hubungan dedeketan dan unggal poe bisa ketemuan, geuning rawan kana perselingkuhan. Tapi sih, eta mah kumaha jelema nu ngajalanan. Salama saling nyekel kajujuran jeung kepercayaan, insya Allah LDRan bakal bisa nyieun kaindahan. Karena salian ngajauhkeun kana perjinahan, LDRan oge bakal nambahan kana rasa kangen dan ngajauhkeun kana rasa bosen.